Dukhulul muslimi ari ieu eta tempat pembahasan hukum asupna jalma muslim mu'abadal kufari ka tempat ibadah non muslim. Ikhtalafa berbeda pendapat saha al fuqahau para ulama pakar fikih fi jawazi dukhulil muslimi dina hukum menangna asupna jalma muslim mu'abadal kufari ka tempat ibadah non muslim. Berbeda pendapat ala akwalin netepan atas pirang-pirang pendapat. Dahaba ngahukuman saha al-Hanafiyatu ulama di kalangan madhab Hanafi ila annahu maling sanyana kalakuan eta yukrohu dimakruhkeun lil muslimi pikeun seorang muslim naon dukhulul bi'ati asup ka sinagog alias tempat ibadah Yahudi wal kanisati sarang gereja. Jadi di madhab Hanafi mah asupna seorang muslim ka tempat ibadah non muslim baik sinagog ataupun gereja ataupun yang lainnya hukumna makruh. Alasanana li'annahu majma'us syayatin. Menurut agama Islam, tempat ibadah non muslim adalah tempat kumpulnya setan-setan. La lain min haitsu annahu tina sakira-kira sanyana kalakuan eta laesa teu aya lahu eta tetepikeun ieu muslim naon haku dukhuli hak masuk. Hartina hukum makruh eta lain ditinjau tina sisi seorang muslim diwidian kunon muslim asup kana tempat ibadahna rek menang idin atawa teu menang idin tetap seorang muslim asup ka tempat ibadah non muslim hukumna makruh di madhab Imam Abu Hanifah. Wayaro jeung berpandangan saha al-Malikiyatu ulama di kalangan madhab Imam Maliki wal Hanabilatu jeung ulama di kalangan madhab Hambali wa ba'du Syafi'iyati jeung sebagian ulama di kalangan Syafi'i berpandangan annalil muslimi kana sanyana eta tetep menang pikeun seorang muslim naon dukhula bi'atin asup ka sinagon tempat ibadah Yahudi wa kanisatin jeung gereja wa nawihima jeung saumpama bi'ah jeung kanisah. Menurut ulama di kalangan madhab Maliki, Hambali oge sebagian ulama di madhab Syafi'i, seorang muslim boleh masuk ke tempat ibadah non muslim, baik itu sinagog ataupun gereja ataupun yang lainnya. Waqala ba'du Syafi'iyati sebagian ulama madhab Imam Asy-Syafi'i anu sanesna berpendapat firo'in akhara dina pandangan anu sejen innahu la yajuju lil muslimi dukhuluha bahwa seorang muslim teu meunang asup ka tempat ibadah non muslim illa biidnihim kecuali aya idin ti non muslimna. Lamun teu aya idin mah teu meunang. Jadi di madhab Imam Asy-Syafi'i ogenan berbeda pendapat. Sebagian ulama aya nu ngameunangkeun secara mutlak, sebagian ulama di madhab Imam Asy-Syafi'i anu sanesna berpandangan teu meunang asup ka tempat ibadah non muslim kecuali aya izin ti mereka. Bade milih pendapat anu mana bae, mangga silahkan. Sadayana ogenan ieu adalah pendapat ulama ul a'lam, ulama anu galalde ilmuna diakui ku dunia. Wallahu a'lam bissawab.